Hai Pacuner, ketemu lagi dengan saya Sing Begi. Nah ini sekarang bakal ke ayo nah. Geus dah anjir. Bala-bala. Tesan heuh. Siap. Nanggus atuh. Oke, Bacuners. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Jadi hari ini kita akan ikutan membicarakan hal-hal yang Isu-isu yang hangat. lagi rame banget menjadi isu nasional kan? Isu nasional anjir. Soalnya kan iya masuk pemilu. tahun politik nggak? Politik terus apa? Nya biasa 10 tahun yang lalu oge-nya di saat 10 tahun. 10 tahun. Iya diawali ya politik non ngaranna teh. Iya, bro, anjir naon teh ngaranna teh. 5 tahun, materi kampanye nanti mun di handapna sara wae kan. Yang digoreng. Yang digoreng teh sara wae, suku. Oh. Sara bener suku, agama, ras dan awak. Dan awak. Tah ayeuna kamari urang ningali saha si Nikita Mirzani teh salah satu ownerna perusahaan sebenarnya perusahaan orang nyawa nya perusahaan dahareun restoran terus tempat hiburan malam Owner sih. karaoke Iya. ting Siapa anjing? Sumberna anjing tidak nama terlibat lah nya terlibat sebagai orang penting di dunia teh tapi Emang aya kaitan Mas? Teu jeung saha ieu teh emangna nya kaitan jeung sih kampanye lah owner naon hubunganna saya eta panutan urang kade sia dieu teh. Jadi kita berjadi panutan urang kade tong Kan saha. kita teh anjir. emang sini kita misalnya owner. Siapa anjing? Nya pemegang saham. Ya gitu. Duh, Aslina bisa dipertanggungjawabkan eta. Sok tinggal deui aya tinggal. banyak itu. Wah aing moal di edit ya omongan deh ya. Jeung Hotman Paris Utompul. Oh, jeung geus segala nama Hotman deui. Ngaran oge geus salah. Saha? Paris Hotman Hutapel. Heeh, Paris Hotman Hutapel kan? hutap ya si Tompul. Oh, beda deui. Hiji deui atuh Tompul mah. Babehna si eta nya. Babena si Aku yang lemah tanpa babe tiri. Namun misalnya kalau ada yang bernama Muhammad dan Maria akan minumnya gratis. Gordon Dry. Rajin. Holy Wing itu kan merek produk. Lain, Bung. Sampai di sini semua benar anjing, semua benar. Benar orang. Tema anjing. Itu orang ada. Mirjani lah, ayo mah Mirjani lah. Googling lah. Benar anjing. Oh, benar orang karek segan tema orang ada kan tara nonton TV orang selilanya. Holy Wing akan ditutup. Da sih man TV nonton sih ieu. TV urungkeun. Sare ge anjing berita oge. Itu kan berita apa? Di luar atau misalnya eta Metro. Asyik nonton aja. Anjing kita tadi. Benar orang. Lu gak ada kieu-kieu. Itu segan teh Holy orang ada nguteup. Kameramen teh udah. Jangan gitu. Itu beneran sih ya. Ya resep. Segan teh mah Holy Wing teh orang ada nguteunya. Asli nama teh nyaho. Segan teh mah merek alkohol. Pabriknya itu akan ditutup. Oh, cir. Iya sebelum ditutup gua harus order dulu. Pabrik. Oh, pab. Tiga nama penting enak. Bang Begi terakhir. Masalah. Sudah menguasai. Jadi dia tuh semacam Trek mana trek? Tuh ngecek bola na gambar sih mah Jadi siga kieu baik. Jadi siga mun misalnya di diskotik kan masuk kayak ladies night, poe Kamis misalnya teh. Jadi emang teman raya awal gratis. si mana ya langsung jadi awewe tadi nyaman. Terus orang arek transgender gede ditolak orang. Bisi. Ditolak we orang. Nah, bayar gitu.
Nu ngaranna eta, Muhammad dengan Maria menang 1 botol gratis asal ngaranna eta. Soalnya kan kieu euy. Ari ngaran Oh, eta mah lain. Jelamanya khususna orang muslimnya melengaran eta teh dengan harapan naon cing. Doa eta. Terus geus siga awewe Mas Maria. Ya sarua lah. Supaya bisa berkelakuan ya minimal lah, berperilaku seturut dengan ngaranna lah gitu kenapa. Jadi orang mah ngaran-ngaran kieu balakotak. Sangat mungkin tamun misalnya si Waluwing kecil mungkin siapa yang balakotak perusahaan restoran ya segala nama kata merek minuman keras terus dia mengadakan kayak gitu biar viral biar produk barunya segala mah produk baru orang tuh pikiran orang tuh ya biar booming segala gitu. Tapi memang booming. Jadi ya pasti booming tapi mengacaukan ya kayak gitu. Ya orangnya baheula ke kuliahnya. Sarua lah mana oge baheula kan sok nimbris. Orang tara nimbris di bar, tara karena teu enjoy. Enjoy lobatnya ari jalma mah teu naon ada loba heuh jalma. Musikna euy. Dah. Iya itu dengan relax itu gituan teh heueuh. Aing mah jadi kalah-kalieun mun kituan teh mun urang gitu mun urang. Urang teu fokus pusi handara di dieu mah. Bisa jadi. Berbayang. Berbayang. Makin pusing. Iya. Emang naon? Dik Hunter aja kayak usia. Mun eta mah nya pure eta mah kesalahan manajemen we. Mun urang. Terus geus kitu urang nonton beritana nya si Beng batal aja beritana salah tangkap. Google na oge lain Google eta mah make Bing kana ya teh make. Urang arek pesan sih aslinya order ya. Orang mau bener eta merek dia, orang kepancing emang, iya orang ada order ya, kudu order heula saacan ditutup nggak bisa dulu dong. Jadi orang nukar itu tak eta science biasa orang. Ya sok atuh ngomongkeun science. Ya itu buku intisari. Intisari ge hidup kan. Sekarang orang salah datang sarua. Pas batuk baik non, pernah coba intisari itu? Henteu coba teh. Cobaan geura maneh. Nah, orang beli intisari anjing buku ieu mah. Ieu kumaha eta? Orang nanya tuh ada bonus air enggak? Ada. Aduh asih coba teh kumaha? Ya kumaha baterai. Parah pek teh beda deh intisari ge aya nya. Nah kos gitulah oleh we orang sok beda-beda gitu. Ai salah wae tah. Saya gitu. Lamun kaitan jeung Nikita Mirjani, baiknya lamun kata jadi Nikita Mirjani. Oh kerame oge nyari Nikita Mirjani. Jadi kieu mah salah wae sih. Selalu salah wae penempatan atau kegunaan teh cara dibaca. Non manual book itu main gas we sih mah. Heeh. Sih tadi Intisari jual meuli majalah nanyakeun cai Intisari meuli majalah Intisari. Cuma sarua obat kuat oge. Obat kuat, meuli obat kuat kalau basa boga pamajikan kan meuli obat kuat. Dioleskeun nabi kuat ciuman saja, ciuman terus saja main teu nepi ka pamajikan geus ada. Bos sungut kan. Iya nya gitu. Tapi orang emang kuat sih. Tahan lama. Nya dalam hubungan saya tahu orang tuh sama hubungan saya gitu. Orang bisa kan sejam pernah orangnya sejam 20 detik. Dihitung saking katanya sejam 20 detik. Eta siga podcastna Dede Kapuser aya menit gitu. Oh ada emang aya? Aya. Tuh urang mah emang Oke. Countdown timer. Urang mah asli eta. Terus? Oh di pernah jadi timer gitu lah sejam 20 detik kecil pas orang ngerti sejam 20 detik soalnya orang nangan liang nah saya Hah? Jadi nangan liang selama sejam? Jadi kan ibu si baukna teh ramos bosnya anjing cah teh pas dikitukeun teh ini nih anjing liang tai deui jadi kumaha acarana ieu cokot we eta anjing pelacak jadi
teng paneng liang momok set teu beunang keneh anjing pelacak teu bisa beunang nama ku tukang tambal ban aja aku saya we Pak bener ku saya sok aja dietakeun abus ke kanu eta drep langsung blok ayo dicolok we ku kurang korek abeder ya cep tah eta Pak liang nanti aja pas bener pas eta main 20 detik kan pan kali saja kadang ya sih kadang eta rame teh aya nu ngalaporkeun orang yang mungkin gak suka atau naonnya ka saya teh urang mah eta panutan urang sini kita Mirjani mah dalam hal kontroversial jadi dia tuh apa naon sih urang pernah ngadangu teh bobogohan aja nu beunghar misalnya teh nya kieu di eta ditembak ku wartawan teh ngaku saya teh teu naon sih enggak tutung nama kapangi bener ieu mah henteu terang-terangan belak-belakan tah eta panutan kontroversial emang kayak gitu manusia tuh harus ngomong seadanya blak-blak kayak gitu itu bisa di nanti nggak ditutupi itu disumput-sumput gitu nya dia eta mah kalau misalnya orang emang kieu emang merek naon gitu jika nu resep di urang kalau orang terus bantak orang teh mun papanggih mah lah saoles dua nih kalau ada orang yang namanya ini dengan yang nama ini dia mau nggak datang ke tempat minum-minum gua kasih Gordon dry gin gratis salaki ngaranna ieu awe ngaranna ieu terus maksudna naon gitu nah lain ngaran saja ngaran nu aneh weh teu kudu ngaran eta tuh ngaran nu aneh weh nu ceuk mana oge naon balak utah mun awe nama kamu siapa? Kan coba mun teu naon weh ngaran nu aneh gitu nama ya sih orang ge aya babaturan orang meneng ngajakan ka ditu nyalain mineng lah ngajakan ka dinya si eta teh si Daniel bung kali-kali main kali we cai teh marana aing nimbris gitu nya tapi konsep nimbris aing teu kitu gitu aing cicing di imah batur gitu nya ngadengekeun lagu ngobrol ameh obrolan flow gitu mun di klub-klub gitu mana apa sorangan aing jeung mana kan pernah nya diajakan babaturan ka klub gitu baik ya orang tara yoga tuh paling era orang gitu tuh bisa kaku kaciri kampungan anak kayak begitu mah sama cici gimana tuh kumaha nyerahkeun anjing batur minggu DJ maukeun lagu Joshua diobok-obok sih anjing diobok-obok anjing cek nih Avicii dong udah soalnya orang bagian di saya apa orang mah Joshua orang di Pugeruan kudu jeung teh set aing teh apa bagian eta kan Joshua orang mah eta Joshua namaku ya Joshua enggak aing kok teh semua nyerahkeun wae kan mau dibawa kemana-mana Joshua aja eta mah langsung pecah teh pas gua itu pecah kieu pecah mate anjing sok setel deui gua wow pecah udah ngobrolnya teh kadeng tuh enjoy teh gitu apa nimbris teh ameh flow lain mau nimbris ya si bontrek kan si bontrek mengajarkan nimbris ameh biar flow bung ngobrolnya biar flow bung jadi dari hulu ke hilir dari hilir ke hulu lagi bung anjing setengah 5 trek balik ke trek jadi memang ameh flow kan ngobrol di tempat gitu kadeng baik apa tuh baik siapa 12.5 kek Joshua hanya sih orang ada beki oke sih lagu-lagu nu karetnya juga Chemical Brothers siga Darud siga Roger Sanchez kalau itu beki oke lah apa itu tertariknya meuli
Itu kan eta murah ini, eta nu 1 juta sekian lah itu. Coba aja itu nggak DJ. Eta Ting laguna bung anjing. Mau kan lagu rek ngaremix aing. Jo lagu Melayuan anjing ngomong oh bunga di mana kang kawan. Anjir. biasa we urang mah kalem intro ada tung 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 aja. Kalem urang. Oh. Tapi dia lah pecah. Kita turun. Terus ya. Terus ya. Terus kopok. Pecah aja turun deh. Jeung euy DJ mah euy. Sarek sih nya ieu teh. Nya eta salah maneh. Eta anggapan salah eta salah eta. Nu di Naon nu dinikmatin lah nu maksudna. di bayangan urang mah awewe DJ Nya, eta mah salah. awewe terus gelulis, melodis, terus nanti sarek sih euy. Beda jeung misalnya rock gitu nya jarang aya awewean itu laki kan lolobana. Nya matakna aya anekdot kitu nya siga mun misalna di sorga masuk sorga teh ditentukan oleh genre musik da budak metal oge yang asup ka elektronik. Aing ge ha budak metal maksudna nya aing asupna mah elektronik buat tunggung da. Jeung ieu menikmati teh lamun misalnya nu kartu mah di mobil. Emang paling kena di mobil. Mobil orang. Make subwoofer. Ente Oh. oge anjing. Wah, terus nanti mun misalnya ditutupan kabel teh ngangkat dega. Oh. Anjing. Aya jeung si Ujin kitu, urang jeung si Ujin jeung budak urang gitu. Kak itu Kak ada yang bersihin kaca cenah buka cenah. Pas buka. Jujurlah padaku. Anjing. Di luar mah kan gak ada gitu ya. Di luar mah kan ada pas dibuka. Harus dibuka aja. Yuk, sebenarnya mah tentu sih aing urang mah ngadaikeun lagu kitu jarang puting-puting susah. Tapi udah anjing puting-puting ngadaikeun lagu elektronik rek sare. Ya mun isu katanya mun moodna keur alus. Siga sampel biasanya nyokot sampel gitu nya. Tah siga Roger Sanchez nu urang caritakeun Roger Sanchez. Eta nyokot lagu Toto. Oh, di itu. Lagu Toto, Bung. Lagu Toto, urang poho judulna naon. Ya tahu pokoknya si Roger Sanchez lagu Toto eta nyokot di Toto na oge lagu balad. Di DJ kan. Di DJ-keun. Di sampelna dicokot lain di DJ-keun. Nyokot sampel. Jadi if I was na 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 na. Mata kurang lain na 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 na. Ya ada. Nah, mun Toto mah kan na na na. Gitu kan Toto mah gitu we. Eta mah henteu mata si Ujin ke cenah. Ya mah kieu sama Toto, Bung. Ceng teh bukan Roger Sanchez, Toto ceng teh. Tukang kupat ceng teh. Kurang enggak, Mang Toto. Mang Toto. Buncit. Enak. Sebenarnya orang ge ras. Ya orang ge nimbris nya baiknya. Si bege nimbris. Ente baheula nimbris. Baheula nimbris. Tapi orang nyaritakeun orang mimiti nimbris nu mulai menekuni gitu mendalami kuliah. Kuliah semester 3 lah. So sinjeng kan. Sinjeng orang haruan. Sinjeng jeung Visop teh. Nah. Tapi memang mimiti mah urang teh SMA jeung si Acong, jeung si urang mah SMA. Jeung si Acong SMA. Nya teh isinya mun saya ingat urang tapi mun salah apa urang. Acong urang, si Ega, si Andri. Eta di mah urang sawa eta beli naon cing. McDonald. Jack Arah Donald. luka KB. Sudah juga. Ini maksudnya hayang Tahu lah. Itu maksudnya hayang
minum yo. Nah, eta jadi we harus tahu. Sudah sakieu tuh euy dimaraksakeun terus. Tadi oplos deh nya. Sudah proses anjing. Cus harus tak bisa. Wah. Orang jadi pemain band ya. Nah, eta. Jangankan bawa-bawa Tuhan, Nabi, agama segala macam, jangankan kayak gitu. Orang nggak cerita, orang yang si bontrek, duaan, yang si bontrek sekali mah, Inggris, Abidins, anggur dan bir dingin, Abidins, anggur dan bir dingin, kek, bontreknya sama teh, kek di mah, kek di mana? Anjing, goblok. Asik. Klasik kayak datang kayak mau aing babe orang muka om kolantrang anjing jangan goblok cing tanya ke ambeun ke bari ngadaikeun win M ani jewang bae komputer di kamar mah kan anjing sasa napi ka saking gabutna anjing trek orang barengkeun trek heeh geus pati trek barengkeun heuh hiji dua tilu anjing hian si amat tuh bang gitu kan abis bang cuman so ada banyak gitu terus ngomong abang kan merenung mas terus guys gitu kan banyak sih jangankan ngomongin Tuhan kan banyak lah si China si anggur dan si bir teh banyak anjing banyak si bontrek kik gantel kik anjing terus kumaha udah aing mah sadar kayak sadar botol geus kumaha teh panas kayak gitu warjam kik warjam anjing orang kahareup tutup bung kahareup Bandung anjing tutup jangan kik saja jalan bung jangan pakai celana pondok jeung sepatu bung ka Binong menang teh di Binong tah pas di Samsat aya polisi anjing mah make mobil kuda patroli polisi baheula mah kan polisi teh patroli make mobil kuda kik polisi kik karek panggil polisi oge geus sieuna audzubillah anjing sieuna abus gang sah si bontrek si gang kitu keneh padahal ada polisi tendangan aing anjing sabodo amat anjing meureun karek panggil polisi wae geus parno nae dan can ngomongkeun Gusti Allah kan ya maksudnya teh karena dalam situasi nu memang maksudnya teh nya isbalah ya mungkin orang situasinya keur kieu jadi geus teu kudu heula nya maksudnya teh naonan ngomongkeun hal-hal nu religius gitu teh euy so ieu we nya orang teh jelema lieur lah urang teh gitu kik maksudnya teh nya heeh orang pernah sing ngobrol di Gepeng baheula zaman can usum WA nya jadi orang ngobrolna teh di ieu webcam di Gepeng webcam make naon Skype ngomongkeun LGBT anjing di Amerika kik di Amerika geus mulai pararasang cek si Gepeng teh nya geus mulai pararasang bendera pelangi teh cek si Gepeng teh terus orang jadi pro kontra jeung si Gepeng teh anjing da urang mah peng teu bisa euy cuma teh ya, tapi eta di dieu loba mengatasnamakan cinta akhirnya menang teh love wins cinta dari mana aja cuma teh urang akhirnya berdebat hampir saja ngomongkeun eta aku aing tutupna kieu anjing cai teh ngomongkeun LGBT ya intinya geus kieu peng maneh maca kitab suci naon Al-Qur'an aing Alkitab aya teh di kitab suci maneh nu mengizinkan lalaki jeung lalaki awe jeung awe geus teh beres di aing eueuh beres eueuh anjing atas nama HAM hak asasi waduk anjing teh kitab maneh eueuh kan di kitab aing ge eueuh geus mana itu setuju, aing setuju, beres ngomong sama LGBT buat tujuh, aing dilala cium anjing mana Brokeback Mountain ya maksudnya resep kieu ngunam resep gitunya
resep. Tapi anggar lah misalnya datang ke imah mah orang teh jelema teu balik terus entong ngalawan ka si ante lamun di papatahan nu hal-hal na religius mah ngaku we aing teh jelema belgug jelema teu balik geus gitu teu kudu jadi orang jadi ngalawan ya kan anjing buki bagi goblok atuh orang teh gitu teh anomalina gitu terus jadi nya dihakan we kabeh gitu ya. Gitu Ibarat orang pernah lalajo di patroli gitu di acara-acara kriminal geus mah dirampok, dicokot duitna, diijreng oge, dipaehan anjing. Gitu Banyak kabeh. Cing atuh milih bebal ngarampok joko duit geus cabut. Sia anjing. Kopling cacat gitu. Gitu jadi mun salah orang balik emang kan ngali indung babe. Da rumah saing mah yang geus teu kudu mun misalnya dibere nyawa. Salah lah atau kumaha? Bae we. Gitu teh. Nya teu kudu naon salat lah. Kadang gitu juga sih. Kan tadi geus urang ngomong kan, dunia malam identiknya jeung naon? Jeung minuman keras, jeung prostitusinya. Ieu mah bukan menjustifikasi tapi identiknya. Miras, prostitusi, mungkin narkoba, musik elektronik. Eta yang cokot teh hiji salah sahiji cokot teh nu kontra. Oke, miras aya miras. Awe-awe nu wow aya. Narkoba aya. Ojol-ojol nyetel death metal obituarian dah anjing sareng aja goblok. Bener teu? Tiba-tiba kieu anjing musik disco, anjing musik geus bener ya musik anjes. Asik banget nih anjing. Anjing geus bener. Narkoba anjing aya ieu naik bunga ada ieu naik. Musik sebener elektronik. Lalaki wungkul anjing kalau bocot. Makanya kita harus buka mengurangian bar atau warung makan atau naon bukan Holy Wing atau halus. Bukan empat mata anjing. Jokot viral eta Holy Wing, bukan Holy Wing. Nah, ini dong bukan Holy Wing pas kajerot aja. Harak. Lu penting mah kan bukan Holy Wing. Pas eta buka patar dung 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 dung. Closing statement dari Bang Peggy untuk kasus yang lagi viral tentang Holy Wing. Holy Wing ya hindari blunder lah, stop making blunder lah mereka karena ya teman dengar cadas sih. Intinya mah gitu lah. Orang intinya mah jangan pernah lelah untuk berbuat baik itu aja lah. Buat yang kita buat yang kita. Buat kita nih kita berjani. Ada pesan buat Nikita berjani. Nikita berjani. Kurang support lah biar beres lah masalah yang sekarang. Gitu aja. Dukung secara moral, dukung. Gitu. Mana sih ayah sih ngidola artis amoy? Si iya kan. Mun aya nama ieu saya teh kembali karek teh. Bulan Guritmo. Guritmo. Salah ngaranna ge. Bulan Guritmo. Mana? Naon? Asalna ini. Nah, Loba teh. Urang mah pernah aya artis FTV-nya caritakeun ka sieun teuing kepanggih sangaranna saha. Urang pernah apa teh kieu? Kumaha sih eta aya hiji urang. Nah, Nikita berjani. Andrea Dian. Lain. Nikita berjani Bulan Guritmo. Bulan Guritmo mana? Ya pokoknya nu rada sada. Mana mah ieu si Ariel Tatum anjing. Tuh kan tepat ya. Nazar emang. Nasar aing. Seperti mati lampu. Nasar aing. Oke, Ki. Closing statement untuk kasus Holy Wing ini apa, Ki? Apa, Ki? Closing statement gitu. Jadi kata penutup atau pendapat pendapat yang sangat
4 kata lah 4 kata kasus Holewing ieu. Coba Jadi mun urang mah orang pernah punya pengalaman kalau kasus Holewing ini ya. Orang pernah punya pengalaman. anjing loba aing 4 kata anjing. Ente orang udah teu bisa. Betul. Teu bisa. Jadi orang pernah ngadagoan angkot di hareupeun Asti di Buah Batu di Keliningan. Orang keur ngadagoan angkot Gede Bage. Baheula mah kan loba tukang beca. Di dinya teh narangkeun tukang beca. Aya karyawan bank, ting karyawan naon lah. Pokoknya orang inget keneh, bajuna teh biru, agak muda lah, biru muda. Nyebrang ti Asti erek ka Keliningankeun. Ti seberang ka erek ka dieukeun. Angin teh gede bung. Jam 1:30 berangan lah. Angin teh gede. Kan make rok, manehna make rok. Asik. Oh, make rok. Tukang beca teh kan geulis bodas gitu nya. Tukang beca teh angin cing gede. Angin cing gede gitu. Gitu bung. Aing kan mahasiswa lah nya orang. Sih. Ada. Tapi Bari nya gitu mengamini yang gitu gede. bari kita oke gitu. Jelas gitu. Anjing ceng teh. Si awen oge kaciri nu Bete. oh bete gitu. Rek nyebrang teh jadi tapi meureun manehna rek nyebar angkot nih. Angin ceng gede angin. Si awen orang cing naon sana. Padahal jero hate angin cing gede. Gitu. Akhirnya manehna pas set eureun di tengah-tengah. Angin teh memang gede baik, jadi manehna kikian. Terus gue gitu, pas rek nyebrang di tengah rek kadiekeun, kan kita mobil terus set gitu. Si tukang beca teh nah. Ding harampungan. Anjing, goblok anjing. Karunya gitu awe pas mana nyebrang teh anjing di jero hati aing nah anjing jero hati oke kan gitu. Nyebrang lah selamat mana teh gitu tah. Orang mau menggambarkan Holewing, aing teh rasio Holewing keur basa rek nyeblur teh nah. Jadi lu acal eta tah. Orangnya pas ningali gitu anjing. Asik dia eta pas terus akhirnya sangkot dia si awe teh. Sangkotnya ini. Jeng teh geus magelis, make span, bodas, aing noncing bae. Kantong hareupeun set. Bobodoan ngitung duit. Bobodoan maca buku padahal panon gitu. Holewing lah. Kurang make serutan mah ya. Ya, Holewing tuh gitu. kurang ya. Sing. Kurang make panyerut nu aya cermin teh. Karena eta ge cerminna cabut karena eta ge sepatu teh kieu teh. Karena gitu ya. Kan urang ge tadina rek kitu bae. Aing ge kapikiran, kan standar pisan lah serutan cerminna simpen di nu sepatu. Kan standar banget anjing. Aing muka tas anjing rek nyokot cermin teh. Serutan cermin pas aing kieu. Anjing geus marage cermin. Bapak-bapak anjing. Goblok ngambilan aing. Holewing. Nah gitu ya situasi eta teh gambaran teh nya. Jadi gambarannya di sisi lainnya aing di sisi lain yo sebenarnya kan Holewing merepresentasikan orang oge karena kan eta nya unam oge lah nya cai oge gitu. Urang ge beuki nginum lah baheula ngomongnya ayeuna mah geus rada henteu lah. Tapi di sisi lain bau anjing. Gitu lah si gawe eta. Terus urang ningali kasus Holewing ieu nya kampungan. Kampungan si Holewing ieu. Di siga tadi ente bener. Gitu. Kampring anjing. Tukang beca eta teh. Gitu kampungan gitu nya. Sebenarnya mah. Kampungan. Tapi di sisi lain gitu. Eta jadi maksudnya orang pendapat orang tentang kasus Holewing. Gitu. Oke Mas Junars, sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Salam Bacunars, bahagia selalu, sehat selalu dan itu kemana Joshua teh Dan murag. dan Joshua teh tadi teh Joshua wow. Joshua wow.